Para pamirsa pendengar carita Sunda Kang Opik di mana wae ayana, mudah-mudahan Allah masihan ka urang sadayana kasehatan dohir sareng batina. Tong poho ka para sadaya dukung ieu channel ku cara subrek. Tong hilap tekan loncengna. Carita angkot jeung tukang ojek. Kacaritakeun di hiji jalan aya angkot jeung ojek keur silih siap. Tadi jauh keneh katingali aya tukang angkot jeung tukang ojek keur silih siap. Duanana katingali papada nafsu hayang pasusul-susul. Singkat carita nepi ka hiji pengkolan duanana eureun sakaligus. Supir angkot keluar bari gagah tina mobilna, bari langsung sosolongot ka tukang ojek teh. Der teh kieu cenah, kunaon sia ngudag-udag aing? Ari cek tukang ojek teh, ari sia kunaon ngudag-udag aing oge? Ai cek tukang angkot teh, aing mah yo diudag-udag soten, aing mah kikian soten, aing mah diudag-udag polisi. Cek supir angkot teh, jawab deui ku tukang ojek teh, aing oge sarua kayak diudag-udag ku polisi, pangna udag-udag sia ge.